Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayana urang neraskeun hanca dongeng ganjaran hutang kanyeri bagian katilu. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tong kitu atuh sarena ka dieu pahareup-hareup akang kekepan. Aduh, tong jeung jeletat-jeletot bae. Meni geus pareurih teh cicing angguran urang sare. Haneut geura sare dina waktuna hujan mah. Beu, edas meni kudu kaos dibukana naon. Heug atuh. Ngan eta ge buka deui resepan urang teh ari pada open cup mah. Hehehe. Hari tadi katingali ku engkang siga aya babah lahaloho ka dieu. Babah ti mana eta teh? Boa-boa babah deuk nyieun purunyus. Babah hayang hejo punduk. Oh, babah tukang pinring. Ari sugan teh babah deuk nyieun kurang ajar. Borok geus sadia batu pikeun mekprek huluna. Modar ge paduli teuing sakalian duitna korobot. Boga apan tah keur ulin ka Pelabuhan Ratu. Kunaon ieu teh bet nyiwitan bae ieu? Nyeri, aduh, gubrag syukur Hendy anu katuhu ngagubrag siga nu dibebetkeun atuh Eulis Marlinah ngarenjag serta terus ngaguyah-guyah nu keur sare. Ieu engkang, kunaon ieu teh teu pupuguh ngarerewas? Astagfirullahaladzim. Na kunaon kitu dangkang mah keur sare tembal roh Hendy bari panonna bentak. Gening dia nganggo nyebatkeun kekepan kitu. Serang aduh Allah ulah nyiwitan. Saha eta teh anu nyiwitanana engkang? Eulis Marlinah hatena ngarasa curiga kana caritaan salakina ngalindur. Saha barina oge nu nyarita kitu. Sidik batur keur sare. Meureun akang rarasaan heureuy dina bos jeung itu wakil kepala. Danya kitu eta mah bongkena jelema sok ngalonyeng. Di mana-mana sok heureuy tembaro Hendy bari gancang ngedang malik nonggongan Eulis Marlinah. Bohong engkang mah moal nya aya wakil kepala kersa ngabanyolan manasina bawahan sareng bawahan. Boa engkang mah heureuy sareng istrinya. Muhun heureuy sareng istri engkang. Eulis Marlinah bari ngagebig-gebig awak roh Hendy anu harita keneh geus guheur deui sare. Malah kerekna asa beuki tarik batan tadi. Nyaan engkang meni aya ku pules-pules teuing kulemna teh anu noroweco ieu mah anggur ngaguhara deui beu tampolana batur. Eulis Marlinah nyarita deui setengah radahan deul kulantaran pertanyaanna teu kaburu dijawab. Anu akhirna Eulis Marlinah batan reup sare mah anggur tuluy ngalamun mikiran salakina kalawan timbul boga rasa curiga ceuk pikirna palang siang salakina kagoda deui atawa heureuy jeung awewe. Anu satuluyna Eulis Marlinah teu daek sare malah panonna tambah bengras pitundeuheun sama sakali teu aya. Nepi ka kongkorongokna hayam kalkum tuluy hudang kusabab geus kadenge bedu geus subuh. Batara surya geus mimiti medal ti belah wetan. Cahyana mani nyorot matak nikmat anu keur moyan da puguh harita wanci haneut moyan. Jalma-jalma anu deuk karuli atawa deuk ngadon daragang geus mimiti pating araleut samalah harita oge pikeun roh Hendy. Sabada ti cai kalawan make pakaian anu bersih geus pok nyarita ka pamajikanana yen arek indit digawe. Anu teu kungsi dihalangan deui Eulis Marlinah ngajurungkeun kalawan harita mah make jeung nyium heula pipi salakina sabelah anu katuhu kulantaran eueuh sasaha. Geus kitu mah roh Hendy jut turun ti imah tuluy kebat lempang anu bebejana ka pamajikan mah deuk digawe ka kantorna anu biasa. Tapi ari batin-batinna mah duka teuing nah bener deuk digawe atawa lainna. Sajeroning roh Hendy keur lempang kalawan masih keneh katingali panon Eulis Marlinah teu sirikna mani teu ngiceup-ngiceup. Neuteup ka panutan lahirna anu keur ngagedig lempang ngan teu lila timbul pertanyaan dina batin Eulis Marlinah. Dumeh kakara inget yen salakina teu make motor anu biasa osok dipake indit ngantor atawa sasabaan. Tapi ku harita inditna oge nikreuh.
La ilaha illallah. Na aya ku poho teuing. Ti peuting keneh dek nanyakeun soal motor. Teu katingali dibawa. Sababasa ti heula indi teh sidik motor DKW dibawa. Tapi ari ayeuna bet lengoh. Na di mana disimpenna? Moal kitu tabrakan mah. Hanjakal teuing teu ditanyakeun ti sore keneh. Ayeuna mah najan digeroan ge kuriak ambek ongkohanan geus jauh deui. Beu aya ku poho teuing si bibi deui meuni teu ngelingan. Geus puguh ari sorangan mah da sasatna keur baluweng bororaah nanyakeun motor. Katambah-tambah kaburu salaki balik. Tapi balik ku balikna diri aing teh bet ngerasa kesepian. Aya kasebutna ditinggalkeun sakitu puluh peuting. Pameujeuhna mah diri lalaki anu moal teu ngarasa sono. Tapi buktina mah teu noel-noel acan. Piraku ari geus teu aya duriat mah make datang deui. Naha ku bakating ku capek bae kitu. Biasana oge tara kitu. Sakumaha capek, sakumaha aya kapusing ti pagawean. Sok biasa kumaha carana antara salaki ka pamajikan nyumponan hak kawajiban dina enggoning kasukaan rumah tangga. Tapi ieu mah sigana teh geus bosen. Na kunaon atuh Kang Rohendi teh? Kudu kumaha sakieu diri aing teu weleh bebersih teh, teu weleh ngaluis. Komo lamun seug cara batur mah. Make pakean ranut dat ranut dut, buuk ruwag-ruwig, jaba tigelung jucung. Kawasna lamun seug aing samodel kitu, piraku dina waktuna salaki datang teu ujug-ujug disepak mah. Jeung lah, na kunana haon hate teh unggal Kang Rohendi indit. Sok pating sereblak kieu. Da baheula mah tara kieu atuh hate teh. Nya kitu manehna teh kagoda ku nu sejen. Lah, hayang teuing aing nanyakeun kanu bisa. Deuk menta dipangningalikeun batin-batinna nu jadi salaki. Di mana atuh di dieu aya nu bisa kana jalan kabatinan. Da lamun seug nyaho bujeng-bujeng deukeut najan aya 2 atanapi 3 kilometer na oge moal burung disusud. Sugan si bibi nyahoan di daerah ieu atawa di lemburna aya nu bisa. Kitu gerendeng hatena Elis Marlina bari tuluy unggah ka imah gebrug pantona ditutupkeun. Geus kitu ngagegero bujangna keur ngoprek barang gawe di dapur meresan wadah nu kalotor. Bibi, kah aya naon Neng? Upami atos rengse barang damel ka dieu sakedap aya badan tenkeuneun. Mangga Neng, ke pameng ieu nuju meresan wadah kotor. Jawab di ecin bari tuluy ngelek kumbaheun ka cai sarta anu teu kungsi lila geus beres ku kumbahna. Tuluy asup ka imah manehna tengah-tengok tina janela disangkana anu nyalukan aja di luar padahal keur ngalamun di kamarna. Har, na di mana Neng teh? Ieu Bi, abdi mah di kamar, yap ka dieu bae. Disangki ku bibi di luar Neng teh. Bi ecin bari asup ka kamar geus kitu geek diuk dina luhur kasur gigireunana Elis Marlina. Kituna teh ujug gap bae bi ecin ngarampa awakna. Kunaon Neng teh paregal salira cing atuh urang peuselan ku bibi. Sanes hoyong dipeusel Bi. Nyauran sotenan bade aya pisang gemeun. Aya pisang gemeun naon Neng? Asa kurareuwas bibi malah. Nyata puguh abdi teh Bi. Waktu wengi tadi mendak pilucun, menitos teu kiat ku pisirieun, ninggalna pun lanceuk. Kakaraeun abdi mah seumur dipihukum ku Kang Rohendi. Lah Neng mah make nyebatkeun pilucun sagala. Da adatna ari nu tos lami dikantunkeun mah. Sok kitu ku bibi karaos nuju anu mah sok kitu. Ari Neng sok ngarusiahkeun urusan birahi. Atuh sawios da sareng caroge. Mung eta we diwaaskeunana teh. Heuheuy deuh. Katingali kupikir tada teuing ponyona. Bi ecin ngadon tuluy ngagonjak Elis Marlina bari seserian mani bangun anu ngeunah. Naon si bibi teh bet ngadon los-los kana urusan kitu patut. Bet baroraah teuing bibi. Sumuhun. Baroraah sotenan Neng mah baroraah sabalikna.
henteu bari sumuhun sakitu maneh ka kuping ku bibi ge sapertos kareta api maju meni dugdeg dugdeg. Ah, kawas nu ebel si bibi mah nyaan bibi wantun disumpahna bujeng-bujeng kana kitu anu puguh mah Kang Rohendi anggur nongkongan jawab eulis Marlina bari manehna oge seuri anu akhirna ngadon pating arakai sareuri di kamar anu teu lila eulis Marlina nyarita deui bari nyusutan cipanonna nu cirambai. Kieu abdi teh bi dina wengi tadi ngabandungan Kang Rohendi ari panyanten abdi ngocoblak teh sasauran biasa ka abdi boro diregepkeun. Nah ari tos kitu sasauranana teh nu sanes-sanes make nyebatkeun raos bobo waktuna hujan mah haneut ka dieu atuh malikna resep geura open cup sarerea mah ari tos kitu lajeng aduh-aduhan tarik naker dugi kasampeanana ngagubrag kana risbang atuh abdi teh mending ngagebeg ruas sanes di kieuna si mana horeng anjeunna teh ngalindur kawasna bae mah tos otel sareng istri ari nyanggemkeunana ka abdi mah waktos harita ditaros pajarkeun teh wakil kepala ngaheureuyan ka anjeunna bet moal nya aya pangkat kersa heureuy sareng bawahan onaman. Wah nu leres neng piraku aden gundam kitu onaman asa teu percanten bibi mah. Ih ari bibi sok tara percayaan nyaan gundam bi da abdi ge anu mawi terang teh kumargi teu acan mondok malih dugi ka braina siang teu ngorejat pisan dugi ka ayeuna. Nah bet kitu atuhnya aden teh mun leres teh mah anjeunna kersa heureuy sareng istri dugi ka candak gundamna asana teh hanjakal teuing eta kumaha ku neng teu kantos ditaros deui waktos anjeunna sateu acanna bade angkat. Nu mawi henteu bi eta ge abdi bade naroskeun perkawis motor dugi kahilapna teu emut sakedik-kedik acan emut-emut sotenan waktos bieu pun lanceuk angkat. Aeh sumuhun asa diemutan bibi oge neng aden katinggalna teu nyandak motor dupi kamari ieu waktos anjeunna angkat dicandak henteu. Ih ari bibi upami teu dicandak mah atuh panginten kedah aya di dieu jawab eulis Marlina bari ngorejat deui hudang. Nah di mana disimpenna atuh moal di padamelan mah neng tembal biecin sirahna melenguk tungkul siga-siga nu aya di pikiran geus kitu pok deui nyarita. Dupi bieu saur neng aya pisang gemeun teh pisang gemeun naon? Oh muhun kieu manawi teh bi wireh ieu hate asa pating sereblak sareng dina wengi tadi pun lanceuk gundam katambih-tambih rada benten terhadap abdi. Pan biasana mah upami mulih didamel atanapi mulih amengan kalaresan teu acan barang tuang osok enggal-enggal mundut tuangeun tos kantenan waktosna bade kulemah biasa namung naha ari ku ayeuna tah ku kituna abdi teh hoyong ngebrehkeun kapanasaran sasatna hoyong tumaros ka jalmi anu tiasa cing manawi bibi uninga di mana di dieu aya nu tiasa kana soal marios batin. Di mana atuh neng da bibi mah teu acan pernah tataros ongkohanan arang mimiosan pan ku neng ge ka uninga iraha teuing bibi uprak apruk ka lembur batur sakalieun nganjang ka tatangga nu caket ge tarawantun lami-lami. Ayeuna mah ceuk emutan bibi ulah wakat tataros ka nu tiasa saena bandungan bae heula dina salebet minggu-minggu ieu mah. Kumaha tingkah lakuna aden naha angger atanapi robih sapertos anu kapengkar-pengkar tah upami robih kitu bae kalayan ka neng rada benten didinya nembe tataros namung kitu ge saatosna tataros teh kedah diselidik deui naha ieu teh leres-leres ulah gampil dipercanten bilih engkena pelengkung bekas nyalahan jawab biecin merebong bolongan kelis Marlina nyaritana meni merenah bobohan ninggang di jiwa kolot anu geus cukup pangalaman. Dupi nyelidikna teh kumaha bi eulis Marlina mani taletena keur kusabab can ngalaman untap intip terhadap kalakuan nu jadi salaki nu disebatkeun nyelidik teh kieu neng ke di mana aden kitu keneh.
langka mulih atanapi katawisna siga nu teu betah calik di bumi. Kalayan di mana angkat-angkatan wengi ku Eneng tuturkeun di pengker, tinggal kamana lewasna di dinya neme ka uninga. Tembal bi ecin bari bibirna katingali rada mesem. Perkawis nuturkeunana teh sareng anjeunna bi. Eulis Marlinah nanya deui bari netep beungeut bi ecin siga nu masih keneh can kaharti. Nah Neng mah tembal bi ecin manijeng ku mecrek kalawan batin mah hayang seuri. Atuh sanes ge ngintip Neng ari nuturkeun sareng mah. Atos bae ngiring sareng Aden sakantenan teras pelesir indahoy. Hehehe deh. Tuh nya si bibi mah ari batur nyarita sabener-bener ieu ngadon heureuy yang serikeun. Eulis Marlinah bari manehna oge dina batin mah hayang seuri. Atuh da kumaha teu bade seurina Neng. Da Neng ku anjeun setiap sasauran teh pikaseurieun bae. Kieu gara Neng nyelidik teh di mana Aden angkat ku Neng dituturkeun ti pengker, awaskeun ka mana leosna. Upami anjeunna ngaliuk enggal Neng nyalingker bilih katingalieun. Tah engke di mana Aden lebat ka hiji bumi nembe ku Neng intip. Naha ngobrol sareng saha anjeunna teh di lebat eta bumi. Upami katinggal ngobrol atanapi nuju calik ngarendeng sareng istri di dinya mah kantun kumaha manah Neng bade bertindak eta mah. Upami papendak nuju rerendengan sareng istri kumaha nindakna tong asa-asa sidik nuju rerendengan jebrod bae pantona tajong. Tos kitu istrina kakesek sakalian sapertos ibi kapungkur ka hiji istri anu ngagoda emangna. Ibi mah teu antap wara harita kapendak nuju kekedengan duaan harita keneh der ku bibi mah dikakasak buukna diulang teras didagor-dagorkeun kana tihang dugi karaksukanana oge rarangsak. Atuh emangna ku bibi disimbeuh ku gegedoh cikopi dugi ka kuyumus ka mejana sakitu bodasna teh pinuh ku gegedoh. Bi ecin anu satuluyna ngadadarkeun lalakon manehanana baheula atuh kai bae Eulis Marlinah seuri maningah kai ngadenge dongeng Nabi ecin kitu teh jadi ngeunah seuri. Kutan teh rame persoalan nu kitu sigana upami harita nalika bibi tarung kalayan raksukan emang disimbeuh ku cikopi heug dilebetkeun kana televisi moal teu rame tembal Eulis Marlinah bari teu weleh ngah kai seuri. Tina bakat mingku uplakna ngobrol teu karasa geus bedug lohor deui. La ilaha illallah geuning tos lohor deui ieu teh bi meuni teu karaos pisan. Benernya awahing ku betah-betahna di dunya. Ih danya kitu atuh Neng. Waktosna ayeuna mah ti enjing dugi ka sonten. Ti sonten dugi ka enjing deui teh meuni asa sajorelat. Dumeh eta panginten sajabina ti urang betah teuing di dunya teh. Diwuwuh kudunyana atos sepuh tembal bi ecin bari jong nangtung sarta terus ngaleos ka dapur anu maksudna deuk masak sakumaha biasa pikeun nyayagikeun dununganana di mana balik ti kantor anu harita keneh ge waktu Eulis Marlinah ngaleos ka cai. Rohendi geus ngagurutak datang meuni haruhah hareho jabak kesang luut leet geus kitu tuluy ngagorowok nyalukan pamajikanana. Lis Rohendi sorana mani tarik nakara tapi nu digerowanana mah jongjon bae teu ngawalar kulantaran keur dicai. Atuh kitu deui bi ecin keur napikeun beas di pipir geus kitu Rohendi nyalukan deui sorana leuwih tarik batan tadi. Marlinah? Marlinah? Sugan bonge manusa teh sakitu batur ceceleweungan. Sakitu batur ceceleweunganana teh ongkoh-ongkoh bae na ka mana jorna manusa teh. Marlinah? Kah, jawab Eulis Marlinah harita kakara nembalan da puguh kakara kaluar ti kamar mandi sarta terus asup ka jero imah. Kasampak salakina keur jalang-jaleng bari paromana mani geuneuk kawas beusi atah meuleum teu lilapok nyarita bari jeung mencrong kana beungeut. Kunaon eta teh? Dicalukan sababaraha kali ngejedog bae lain buru-buru nyamperkeun. Rohendi bari mencrong banget pamajikanana anu kakaratas ti cai.
kunaon ari engkang teu pupuguh ujug-ujug bendu bae tengah walaran sotenan kumargi abina nuju di jamban sinareng teu patos ka kuping geuning ari atos ka kuping mah abi ngawalar tembal eulis Marlina mani olohok kalawan hatena Ratu Getutunggulan. Nya ari nu kitu ngaranna notorekeun cing buru-buru ka dieu keun tah kunci lomari dek aya cokoteun buru-buru bisi telat teuing mangkaning dek aya keperluan ka Cirebon deui tembal Rohendi bari saralak sirilik siga nu rusuh nakar anu teu leleda deui gancang eulis Marlina nyokot kunci lomari sarta tuluy dibikeun ka salakina anu harita keneh Rohendi muka lomari ceug kana cepuk leutik anu teu katingalieun ku euis Marlina. Da puguh manehna harita saentas mikeun kunci teh terus salat geus kitu mah Rohendi teu kungsi reureuh heula ngaleos indit deui leumpangna mani ngagedig segan nu rusuh nakar anu nyaritana mah deuk ka Cirebon deui. Sok sanajan poe panasna menterang-mentring kalawan beungeut asa direrab ku seuneu geus teu dipikir deui jongjon leumpang mani ngungkug da puguh batin teu boleh inget ka hiji awewe anu ngagoda ka dirina Rohendi malah harita oge ku ayana nyokot cepuk leutik teh tayalian mawa barang perhiasan eulis Marlina kalawan can bisa nerangkeun naon sababna jeung arek dikamanakeun eta barang perhiasan teh najan teu kitu ge pasti bakal kabitul engke di akhir. Teu kungsi kacaturkeun di jalana Rohendi geus tepi ka hiji imah nu kabeneran pantona nutup manehna ngarasa kaget naon sababna panto ditutupkeun sedangkeun waktu balik ka imah panto jeung jandelana teh bolongor kalawan nu boga imah hiji awewe keur aya tapi ku harita matak jadi nimbulkeun pertanyaan dina batin Rohendi. Har geuning naha bet panto jeung jandela narutup pan tadi mah maruka kalawan Sukaesih aya malah geus janji aing moal lila dek ka dieu deui. Beu na ka mana inditna atuh moal ka si Carmad mah kitu. Ah hayang nyaho dek diteangan heula bisi nya aya di imah si Carmad da tadi aing nyarita-nyarita dek nyamper ulin ka si Carmad. Cek gerantas hatena Rohendi bari panon mah tetap mencerong kana panto eta imah nu disebutkeun ku manehna yen eta awewe teh katelahna Sukaesih beunang disebutkeun hiji awewe bajingan atawa ceuk basa kiwari teh mah ungkluk atawa ublag. Sanggeus nyarita kitu dina hatena Rohendi ngaleos deui maksudna deuk nepungan ngaran Carmad minangka anak buah manehanana tapi harita teu kungsi kebat kulantaran di jalan pasangrok jeung jalma anu deuk didatangan teh. Pada kemana Den? Cuk Carmad nyaritana toleh jenging sireg siga budak nu otot leho kituna teh ku geus jadi bakat kabiasaan. Pogo dewek teh rek kasilaing ari Sukaesih aya ka ditu euy. Sukaesih cuk Carmad mani olohok. Nah data aya kalorompok mah Den dupi nembe teu ditepangan ka bumina. Nyeta puguh dewek teh tas di imahna tapi ditingali pantona jeung jandelana narutup disangka ku dewek kasilaing dumeh dewek tadi nyarita ka manehna deuk ulin. Leres teu aya Den. Kanggo naon dibuni-buni ge moal aku lemah kitu eta ku Aden kantos diuningan ka bumina. Mata henteu ngan ditingali ti kajauhan bae pantona nutup. Cok emutan abdi mah Den pasti aya di lebet nuju kulem pira aku bade angkat ka mana pantos janji sanes bade amangan deui sareng Aden. Cobian bae parios deui ka bumina jeung silaing atuh yuk. Mangga jawab Carmad sarta harita keneh Rohendi balik deui ka imah Sukaesih anu teu sakumaha lila geus tepi tidinya pok deui Rohendi nyarita bari ngarandeg hareupeun imah Sukaesih. Tuh percaya ka dewek cek dewek nutup-nutup mun aya mah pira aku panto jeung jandela ditutupkeun nawaya kumaha ieu teh manasina geus burit bari ngareret ka Carmad. Mohonnya na ka mana atuh cobian toong Den
tina liang kunci. Upami teu aya di lebat bumi tetela nuju angkat-angkatan, jawab Carmad malik neuteup. Cing hayang nyaho ku si laing toong Mad. Rohendi nitah anak buahna Noong Sukaisi aya henteu na di jero. Waktosna kabujeng see pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.